Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Ciseel, Desa Toblongan, Kecamatan Bojong Asih, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam nu aya di palihan ieu oge rumah panggungna hayu urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya di pengkeureun abdi aya bumi panggung mung tiasa kaetang kurang sadayana panginten aya 3 di anu istimewana teh di luhurnya tanapi di tengah sawah hayu urang tinggal kapali ditu. Wargi-wargi sadaya sakumaha kauning kurang sadayana janten kieu jalanna teh mapai sisi sawah galengan sawah janten urang teh kedah butuh perjuangan. Sadaya alhamdulillah dugi oge kaluhur ayo urang silaturahmi. Anu sare urang sare. Jadinya ati uang. Anu di aya keneh Aya di rumah paling. kami nu di dinya nu hiji sami eta bumi. Oh, 2 teh. Anu tanu di pengkar geuningan. Poe eta. Tapi apa tuh? Mangga hatur nuhun. Pipi teh kalebetna lembur naon, Bu? Pangadungan ya teh. Pangadungan desa Para eta Toblongan, Desa Toblongan, Kecamatan Bojong Asih, Tasik panggilnya. Kabupaten Tasik. Ya teh Bapak ti mung jalanna ka dieu ya teh. Iya, Mung teu aya deui jalan.
Ya. Kedah mau pai sawah. Oh, Soalnya apa sawah kemader kayaknya nama pelur. Soalnya sawah. berarti ya tuh abi teh lepat jalan pangintennya. Mohon, ay nama dia ada tanya. Nembe teh mapai ieu we geura. Tuh sawah nih, ah. Orang nyobian ka luhur sarabi teh. Ngirawaseun di dieu mah. Ieu teh sareng eta teh benten deui lembur. Oh, sami keneh. Pangadungan. Ieu teh sakulawargi ya teh nya. Nembe tetehnya anu ngakod merang kali teh. Mun ayu urang coba urang ninggal ka ditu tuh tinggal si teteh. Nuhun. Sakola paling mana kitu teh? Oh, di Pengker. Tiap Di- dinten. Di dia tuh salami, Bu. Oh, tos. Seberapa tahun, Bu? Buka tuh sabar tahun nama zaman ibu we. Oh, Di dieu teh. Kayak ieu teh kieu teh mah kaetapan longsor. Di mana di Pengker? Nuhun. Oh, kantos Ieu teh mah nipot nongeng bumi ieu teh ye. Abdi teh ngongsi teh sasi pan hoyong ieu nyata cenah saur anu namanya teh teu ngalipan teh gaduh deui tempat cekeng maksa we di dieu deui. ngungsi ka paling mana itu? Tah? Kali tonggo longsor aing musik ke mana, Ibu? ka bumi Wacae. Ieu teh eta ka Pengker mah balong, ieu teh disaeur panan nyata longsor teh ya. Terus lami eta ka jadi apa? Sesasi. Oh, iya kan eta nya. Sapar, tepung sapar ayeuna setahun. Berengan urut itu, nu agung itu jalan nu agung itu nih. Ya. Oh, no. Barengan eta pisan. Iya teh. Sa pangintina hujan wae pangintennya. Nuhun. Jam 3 teh. Bengi. Bengi. Eta kumaha karaosna Bapak? Nyuwor we cai. Oh, Paling tonggo teh panan susukan kitu nya. Nyuwor cai. Ibu mah Allahu Akbar geneung. Lamun syariatna ieu teh mun teu aya tangkal jeruk mah kalaneuh nongeng. Aya lebah dia teh aya tangkal jeruk kapungkur teh. semoga paling dinyatain urugnya saali. Nuhun. Kemarin geus sahutan. Nah, kalau motor dulu ya teh mau ngarepot tungkul. Bade diteraskeun kana sana. Hamanya. Bapak, aku dia sararehan sadayana. Hah, wargi-wargi sadaya, mau sakitu video tapi hatur di Lembur Ciseel, Desa Toblongan, Kecamatan Bojong Asih, Tasikmalaya. Waktu pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.